Dia Penting kan, gawean lumayan. jadi lumayan itu gak duit. Tet, Mang, kenapa Tet euy? ieu kedengeran bonteng. Oh, geus panen. Encan puguh. Eh, Jauh kene. lain cik tulungan euy. Kunaon? Butuh duit 100 motor mogok. 100? Nginjem belah 100 mah ya meureun. Eueuh 100 mah santai. Aya ge 50.000 tuh. Wah, butuh lagi 100 urang mah euy. 50 nah teh. Kamu deui Tet. Eueuh. Kembali itulah berarti mana buka hutang kau 50 heuh. Nah. Jadi urang boga hutang kan Kapan urang nginjem? nginjem 100 ka urang. Apa nginjem teh 100? Heeh. Karek 50. Heeh. Berarti mana buka hutang kau 50 dia. Sok. Pan nginjem teh Nah, 100. jadi urang Karek 50 berarti mana buka hutang kan 50 bae sukan kuing tagih dia. Jam 11 kira-kira aya na. jam 2 geus di dieu urang. Oh, bae tuh. Nuhun sukan ieu karek ditagih ya kurang Heeh. 50. Lumayan 50 sukan. Tipu ku aing.